mah. Nih, Anak gua, nyer duit jangan rokok. oke nyer. Nyer ke mana ya orangnya, ha? Siap bos. Oh nyer. Bere nyer kan itu. Tenang siap bos. Anggas, lembang. Mantep ya yang moga anak gua, patut dicontoh. Aduh, pernah yang salah sih dia ngerokok. Tuh, tidak ada tuh, antarkan, mau Dani. Ya mah. Tenang ini orangnya. Hei. Oh. Ibu. Entah angkatan pakaian. Aduh. Mulus aing. Wah elah patah-patah sih. Ih paket nabeyak iya mah. Teh, kopi teh. Kopi naon? Kopi hidung. Oh godong tungguan. Mang mali pulsa nu goceng. Naon? Jeung daun sakilo jeung mie sadus geus loba omong geura digoyang kuing. Mang, meli mang. Meli. Nah, meli naon? Atuh meuli ieu, ih, pakai embung diborong jeung gerobak-gerobakna kowe. Ih, percayanya, saya meuli cenggong. Tuh gerobak aing bayar. Segala beyak paketna. Bukan beyak tadi. Nyer. Mang mana? Oh, ni. Tadi Cina ngomong hayang tos. Aduh, aing hayang bae, anak ngomong budak teh. Aduh. Non, mama ni. Ini ngamang ini nah ini. Ni mana kali nek. Ya, enggak non wing. Aduh, nyak berat nek. Mana ni? Daang ngopi mantep. Tuh mang, tuh boga, tuh gua duit. Pas kula lupa omong gara aing minta duit teh. Gua tuh mang. Ih, tuh boga. Ya. Gila. Nya duitnya rokok, ulah tuh. Mana gua pamit tuh. Ampun aja lah. Ya kopi datang tuh dengerin. Nggak non. Iya mama pesen galon. Anak ni mah. Ni mah nyo. Ni mah nyo. Mana nyo. Wait. Mang. Ulah ngomong lah. Iya ayah. Ini enggak non. Aduh. Betul aing mulus bae. Hei, Mbak. Kunaon sia? Iklan beuteung bae kopi ya. Aduh, mulus bae betul aing. Eta kunaon mulus memang sia. Iya nyeri betul aing. Sia kunaon? Ti tadi nyeklan beuteung bae. Nyeri beuteung emang. Aisyah, bener nanya di tadi aing geus ngomong. Nyeri beteung mulus bae ieu. Sugan teh sia keur nyeri beuteung. Aduh, tadi pan aing geus ngomong kitu. Aing nyeri beteung mulus. Aing keur nungguan si Tommy ieu. Nagihan kontrakan kedekeun datang. Emang ka mana si Tommy na? Nagihan kontrakan nir. Aisyah, si budak apa kumaha sih nir? Ih, aing mah teu budeg. Emang teu ngadenge. Sabros yang menir lah. Kedekeun datang batok Tommy. Ah, lieur aing mah ngobrol jeung sia. Aya ge aing nu lieur menir. Ih, Sia di dia keur nangguan naon? nungguan Tommy nya anak wae titah nagihan. Nya heuh teh si sia, tadi pun aing ngomong kitu. Ih, lain si Tommy titah nagihan ku sia. Astaga. Ilah nir. Iya, nya. Ima, ni mana? Nyo mana? Nyo ima. Ngalan. Beli pesen galon, Cak. Pesen ke nasi goreng. Geus ngalempang ka ditu, salah alamat meureun. No, anak ima nya, unuh anak. Tuh, aing
Ini gimana mana? Nih, no. Tuh. Oh, nih, maafnya. Nuhun nih. Gimana anak-anaknya? Tuh, Udah terserah sia. Cenah sia tadi karena ngun si Tommy. Kumaha sih? Aduh, nir aing tambah mules bae ieu mah. Kita aing bukan Tommy. Itu si Tommy tuh. Hei. Kumaha? Naon naman kumaha bae, Ba? Pugo, kayak datang. Nanya kumaha bae. Ai. Anak sia eta, Ba? Heeh. Sia Tommy, pan koin titah nagihan kontrakan eta ka Nyue jeung ka Sidin. Oh. Kumaha? Oh, Meunang teu? teu nyaho, budakna ge gawe di mana bolah? Ba, emang budak saha? Aing perasaan tadi nyele budak di ayunan. Nah, alah. Tabareres ngobrol jeung jama kolot pongkona. Atuh eta mah orok, menir. Ih, bener tadi aing nyeule tadi di TK keur main ayunan. Kudu sia. Atuh Tommy siaran deui ka mana ke? Nu aya ke aing beak kumaha masih di cakaran. Geus Bapak mah tenang. Pokona mah nu ngurusan kontrakan mah Tommy. Pokona mah Bapak geus tibang nerima setoran geus. Pokona mah kontrakan urusanna jeung Tommy. Bener ya? Heeh. Ulah ampe Usulan mikiran kontrakan segala macem. Baba di cakaran deui kumaha mah. Emang setoran naon sih? Atuh kontrakan imah nir ti tadi pan sia. Ih, ngadengen teh sih tadi aing ngobrol. Ti tadi ge wa ngomong kontrakan. Ya Allah, lain setoran angkot. Geus lah. Ini beteung aing. Eta Tommy siarannya. Oh, Panggih pokokna mah. Atau si boga beut yang kosero. Ngising ke ngising. Dasar. Ya elah, bisa gitu-gitu nak jamar kopi. Oi. Tadi ya, ngopi lah. Anak nonton. Siapa kopi aing karena nyeduh. Dan launan. Maaf nih, maknanya anak kopi maknanya. Maknanya nih. Tuh, kopi mau panas. Is masih udah muncul tuh. Yang namanya yang ini. Yang Ngena ngopi. Ano nah. Nin. Ang ngayon ni makna. Salah sih ya. Sarua aing ge. Mo nya nen. Mama Lauren, panis ninggal. Ano, aing ngomong ninyo ayang pae-pae. Bos. Kumaha Pak? Si Cicing. Waduh. Kumaha? Menang yo. Wah, bagus yo anak-anak lain yo. Menang di mana yo? Ayo tadi tuang galon yo, nganterkeun galon. Nah, ceban. Anu ngopi. Jokot tuh duit nyorokona. Kumaha ya urang terusan aja. Terserah hayangna. Ayo urang beliin kopi bae lah. Ayo geus lah, berangkat ngopi. Lu anak buah yang bagus, gimana mantep bukan anak buah yang ya. Pokoknya mah isukan mah kudu leuwih ti sakitu menangna. Tenang, Bos. Pokoknya naon bae cokotan ku sia, baralak ke naon ku sia batok ku sia bawaan. Pon baralak. Mana oknen nin. Mana oknen. Warna oren. Ya, lain nama manyuk mulukna. Lain nama oknen. Kita boga duit kieu teh. Jamar kopi. Duit deui. Nya nin. Anh em ngặt nhặt một em một anh nào ngặt nụ gà luôn nhà anh ngặt nhặt nè mà anh nó ọt mẹ nụ anh gà luôn Ditukar. nhà nhọc 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 nè nhọc ổn Mate, bener ngalah. Ay, sama kopi itu ketinggalan. Doi, aing kalau geus mau tuh, timah alun. Oh, segan teh setoran angkot. Ya Allah, mah. Geus lah. Buka bakal tah, cakal. Cek aing mah ieu bapia. Tapi perasaan aing ieu mah ongkos bapia. Tom, ieu bapia kan?